timalan rampung dawuh tutas pengandikan pangkatan mudah-mudahan hasil maksud muga-muga eta dipenta sarta ayeuna kasalamatan awak maneh nubuningi dateng sanika muga niraya lumunur wiwit wilayang rana muga niraya lumunur wiwit wilayang rana lagi akan pada lumampah dan nira pada lumampah pati utusan ti negara Guhaloro ingkang sawegairing kusadaya wadya bala tentara Koputa angkot puta si kepedang tamsir gara benitsen rasa panah limpung ngalit ngengkei ngabanalit kematnyatan tinang anu daya hingga istilah nalir sela brakiti sela nyataning batu brakiti nyataning siring alit-alitan turun gunung bunga makiking bakat mekawon tening wilayah negara Amarta kantun lampah di setengah king marga sopana marga iku jalan sopana setengah king alas wanawasa kawon tenan di negara Amarta di Pakuwon Majang tengah panglinggihan Raden Gatotkaca Satria ingkang pinilih taning benteng nagara anu dina waktu ieu kasumpingan Rama Paman Probakesa ti daerah Sunyaluri nampi tugas amanat ti ibuna dasar satria awas paningal seukeut pangganguri kacengkat anu teu papadana larat kiwa tengen kaya kuciwa ngaprek saudara malaknya bingsa saudaraan medale pun kadia macan-macanan kang twina Sinjang kirut sejatining wayang benjang ladranging lumampah pemuda semayuna sumangat jeung Rama Paman lingi wah halo ya ulah kaget pun mang utusan tuang ibu anu disebut perwira pahlawan pembela satria bangsa bela negara sekian bangsa bela negara sekian pasal Jawa bangsa ningkat kakadama gogode goga jamata perwira bagian anak sumangalih jeung Rama Paman pangapunten halo mangalih pangapunten halo atur terus bukti ku hayu pada nyuhun kabur
jadi anggo hiburan rakeun duduluran aya buruk junjungan kumaha ning cucu mari warna apa mari aya buruk paling warna kabut lantun kemagara rukun hirup nu utama junjunan belas asih kaca sama rukun hirup nu utama belas asih geninganan belas asih kaca sama nah tiba-tiba didesain suka ngajak diwahangan tibatan setengah jadi suka siang mata rangan salah jeung dari kumahakeun di jerman deh tibatan saelok lebar ada di kumaha nih sakayu tidak ngebaju tibatan jamil nu sabar tangtos nama mulus rayu miring raos tibatan junjunan nya jamu sabar tibatan jaminu sabar tangtas namul sahayu junjunan usra ayu kebun kacang ngajak-ngajak eta kebun kacang ngajak-ngajak ari di pagerku caca-caca beang sumangga pa kami diajar mari damai apa dapat sayang penyingkiran pasir Tanjung Trasna Kacisaria pipikiran bararingu sabarang kamu ayeuna geningana sabarang kanu ayeuna jambatan
Sipatan kekasarang kose panakubur tapandang umur ya mamoya nanorai tapa mango terus nakal sekangka Mirosea como kunandang tungara arda manis orai tapa tempat piknik hari Sabtu tekatui kaniaya nambahan rakyat dijangkana jungjuna kumaha neng aing dijangkana sangka jalana dijangka calana ade di sing horeng kabayu dekro disangka beris bebela nu manis sing horeng pohon nu kalako disangka baris bebela sing horeng po nokala Amarwata Sutradadayo Wajah gua merah Keneira Ingkang pinara Raden Gatut Kaca saweg kasumpingan Rama Paman Tipakuwon Sunyoluri Pratane masa kunirangan dika Gremlir macan sineran baya metu Brahma Pati ngandika mengkatem. Ngahaturkeun sembah aturan rawuh dateng jeung Rama Paman. Wow. Ya. Ya. Alah. Hei. Nuhun air. Jimat ganyaran Simang menang asuh ti lemut menang ngeman ti budak dinengnek ti zaman lemet ti atik ti zaman letik ti ucapan ti ais jeung ti ais ti pepene ti ayun-ayun santan anak ti gede Cubi-cubitan lo talagu bisa ya. Nyuhun alo teka rasa menang mang ngasuh-ngasuh mang baheula kaumpulan baheula. Ya. Fungsi. Ayeuna geus bisa nyemah ka mang nyuhun teka rasa sikene. Ti orok beureman. Ya. Beureum orokan. Orok beureum. Tuluy ngoronang
terus ngoronang jungjungan terus jungjungan bisa lompat lancar tapi kapesen pangal Kak Mang atuh nah ayeuna geus sagede kieu meuning nyeri teh hate nyeri ato alo geus gede ai mangsan boga keneh pamajikan sirajunan mangadeuketan tukang surabi memeh pok deuk meuli tukang surabi geus ngoceak lumpat sabab kumaha teh capang lagi meureun sieun matak aing mah tara ngaca salilana oge sabab wah pangis jeung kasaeuntung subrot tonyok ceking kurang ajar si ai rupa kasep ai dina kaca untung jeding aing teu ngeunah batin kuwe mah ngeunah jeding nuhun lah kumaha damang dibaring pangestu soal sunat jeung ibu kumaha dina waktu ayeuna teh tuang ibu damang salirana ngompro malahan nuju diajar jaipongan ayeuna teh saban dinten nyetel kasret we kasret oh kasret gitu kasret kaset saya cakarset ngagulipek we lagu butak cicek sambung ku lagu hayang deui ceking nabut duduyun kitu kahayang teh geus manggeus eta make deui damang tuang ibu teh ayeuna teh mung aya amanat ieu teh sakedik anu mawi manggura giru dungkap cul gawe cul naon teh oge amanat naon ieu atuh santeuna kanya ibu ka putra moal luntur ku kaibunan moal raas ku kahujanan moal belel ku kapoe berang peuting tangtu cilekanya anu cinantu berang peuting itu paring nangis anak rusak laka akibat amal Rebah dia kanya kadeudeus ti bedong zamanna dugi ka mangsa digotong kanya ibu Rama moal laas-laas najan hidup parantos jemar sugih mukti istu jadi jago pinilih tanding sifat kahiriawang ma aya we margi da manusia mah keuna kurobah lo eta urang hayu tuang ibu teh nu mawi teh oge temposna situasina kumaha alot cager dibaring pangestu atuh kaina teh eta ieu tuang ibu teh bade ngadugikeun impenan wengi tadi lo pikareuwaseun lo impenaun ieu nu ka kuping kumarang impenanana tuang ibu malam Jumaah tadi teh nya urus Goliwon dohong Goliwon Jumaah Goliwon naon dikira-kira ieu tuang ibu teh kieu ngimpina lo jing nu ka kuping kumang impi si alo nuju rapat di pagelaran ngahaturanan para satria tokoh-tokoh tuang sadari kalayan para prawira para tamtama para bintara satria tentara teu kasaritakeun naon nu dirapatkeun anu diwangkongkeun harita nyaha atuh naon cuger cenah aya gelap matak unur langit lenglang sarang jug-jug urkutuk rek mongkling buta rata estupi hujanan ngelundip barengan kubrinya sing baranyai kubrit hujan lo hujan itu teu kampeuh badagna sababaraha jam cenah eureun hujan kurudug cai ti balik ti kidu cah nya gede nya kiruh weuh catang mah bangsa bleh kurupuk mah senal cepot capit mah bangsa itu ieu tek-tek bengek bangsa jongkok mah bangsa roda mie baso itu ieu mie cilok wah tek-tek ane kabawa palicuk mah kabawa palilo subrut nyumrag kana pagelaran koleab sialo engkak-engkakan kabawa cai tukang ngapung oge ai katumrag catang jeung cai kiruh mah itu teu bisa negeh meureun koleab
Tuang ibu tina loteng gugu pai jerit. Itu. Ya, bisa mertikannya. Kabujeng tuang ibu korejak dilir culang cileung. Dah. Sang horeng ngimpi sang horeng. Oh, sang. Tak itu sang horeng. Rukut tepi ibu teh. Raketek tuurna. Istilah nangkep tuur. Ngahurun balung ku tulang. Tugeringan. Jalau. Nyemut-nyemut eta impian bakana nah eta teh ngimpi, nah eta teh kai impikeun, nah eta teh kabawa impi, nah eta teh impian. Jeung saja baca eta. Taieu ceuk ibu teh cing waspada permana tinggal bisi aya kajadian anu teu dipikarep sabab lamun dihubungkeun kana syariat cai eta sifatna pangaruh. Tugeuningan. Tiruh di dieu mawa kokotor. Anu namrak catang istilahna kai anu geus teu aya nyawaan bangke istilahna kade lo bisi kacebrak ku bangke ai bangke teh mode tangka kai nangtung teu make akar katebak ku angin ti kulon gebruk kawetan nya kacebrak ku angin cewetan gebruk ka kulon dari istilahna hirup daya pamadegan nih halo bilih jiga popongkol nya ta ieu lo sabab ieu teh sakedik ageuna bakal nyanak kana akibat. Ari jalma teh 1000 kali loba nu mika resep cara anggang cinu mika ngewa. Ah, mohon kitu. Sabalikna najan jalma loba nu mika ngewa tetep bakal aya nu mika resepna. Aya wae. Aya mika resep. Jadi hariwang boh mang boh tuang ibu. Digeuningan. Sakitu lo ka hariwang teh. Kopi nu dalam. Memang pirasat nama kakaula perantos ayat tadi enjing-enjing rasa tarenangan. Tugeuningan cuk mang oge. Kade alo kade sing hati-hati waspada cu. Komo zaman kiwari amuing. Kade sing hati-hati ngajalankeun kewajiban rakyat ayeuna geus kritis. Rakyat ayeuna geus pada ngarti cu. Diuk dina kursi lengan ukur nu diharepkeun gaji wungku bari jeung diuk dina kursi gede luhur pangkat. Luy mulak cangkeng dina punuk ya aing pangakangna teu inget ka Purwa Dumadi memeh diuk tepi ka kukulingan neangan masa hayang loba baraya. Nyaha. Bari jeung ngaburakeun janji jeung ngaluarkeun ngawur-ngawur duit ka kaler ka kidu ka kulon wetan aing dek anu kuring colok. Kuring nu bakal nangtungkeun bener jeung adil, kuring anu bakal nyaah ka rakyat, kuring anu bakal ngeman amanat penderitaan rakyat dek kitu dek kieu dek ngawangun anu. Nah geus dek dina kursi sakali ngahuap 3 karung teh seubeut. Sakali ngahuap terus aing teh. Kurang kainget kana janji nu puguh mementingkeun pribadi. Ta ieu lo kadenya cilakana teh ku istilah jalir cenah janji pamimpin leuheung keneh tukang senol di mana ti seureuh labuh jeung tanggunganana ukur peupeus gelas jeung awur-awuran daganganana ukur modal ribuan ratusan tapi pamimpin salah alim alamat bakal mawa cilaka nagara aut-autan masyarakat paburantang. Pan ieu naon istilahna nyiwit kulit mawa daging. Nya. Nangkep mawa enyeuh. Kitu lo. Kopi nu dalam. Mudah-mudahan wae sakumaha pidawuh jeung rama paman janten catetan kalian. Lain wae jadi catetan pelaksanaan cu kade. Asuh kolbu lesu, hate mumule, ati aping ku katrangan ku hukum-hukum, asuh tekad ucap jeung lampah sanghulukeun kana istilah manusia anu taktu. Da manusia mah beda deui jeung jelema lin. Ya. Kitu lin. Ngopi nu lin cenah lin. Barang sawager magan sanira manya sanira pakuna man satur di satengah karaton saweg wawan sabda sapratane pun astra jinga katut dawala utusaning Dewi Sri Kani lan Dewi Sumadra netelakeun Arjuna teu damang wales. Yang lamun tuluy balik ya anjing dipangku ku aing. Eta. Ulah-ulah mana-mana baturna. Jiga anjing anyar ye. Nya. Di memulai atuh berapa nih karaton di anjing. Untung aing kadar utusan unggul. Mohon. Lamun seuk tuluy balik ya anjing dipangku ye. Nya. Masalah ya anjing ganggijan jiga na ye. Nya.
Ya, kaki jadi 57 juga nang masalah. 57. Ya. Anjing neng pun lim ya. Ya. Busin kana karung we. Ngomong aneh kayaknya kana asupeun pula. Mumpung waji lamun anteng dibajaan si dawa lagi aja urang bagi-bagi kauntungan jeung aing. Ya. Kumaha sakal pokona mah hasil Aing tadi barengan jumrat jamret mah nyatu. Pugu. Penting beuteung bucikak bergug. Nya. Ulah nya make ulah. Pentingnya mah rezeki ulah kaliwat manyong. Eta ceri. Montong sapi sia. Ini. Komo disebut sapi aing beuki nurus tunyung. Beuki terus emak ngambut. Heueuh nyiar-nyiar Tong carekeun lah. Nya. Sejarah katukang. Bisa temangnya. Kapan guru dewek Mang Dedi tukang alog. Anu urang mana teh ada di ge? Ti Manik Arsaan. Tukang alsa di Manik. Yang bae teu ngagokan ye. Ye lagu kacapi abdi ye. Insok kumaha kacapi abdi teh cing. Sejarah katukang dipapai ku ciptaan Bapa. Eta tapi kok gitulah. Jadi panglamunan Merdu jabit. Osok dadi wawaan Ya. Cikukur Bidang lomba. cincin surupan barang-barang takol. Barang kabeh gampang saraya bareng. 1, 2, 3. Ini anu aya lu kana kenong segera lu kana lu cak cakol. Bilangan dia 2 kali. Balik cicinnya mata beureum meureun salah nakol. Ya. Beureum salah. Ya. Ya, neng. Cikukur. Ya. Masokan kumaan. Gasok deui. Begitu mani businen di wadak teh dakok deui. Dekok tadi na. Menyalata rasa lagi dakok. Ampun deui. Juragan anu mah aya kitu Alah kalau sana juga aya Kang. Kudu aya. Sampurasun. Dah. Sok. Abdi sok. Sada aslinya. Oke. Ya. Alo bakal gangijan makanya oke. Punten kulang. Dawala Abdi. woi. Asrajinga woi. Sumuhun sun. Jika Tuan Bos besen. Dah. Ya, kadieu itu para putra uas semua. Lain